sama duraka bisi teu meunang ridho pernah teh nyapaatan teh antara tilu hiji Rasul teh nyapaatan teh ditaros heula anjeun pernah kumaha ka bapak kami mau wake made sapaan sania anjeun minculakan jadi numba kadua kasa kami tohat katilu kasa ka guru ditaros ku Rasul kaku sakituna urang mudah-mudahan ieu hate urang sing bersih ulah aya hiji ayeuna ujub kadua takabur katilu aya sirik pidik bersihkeun hate ku barokahna wasilah di ieu ta'dim Isra wal Mi'raj mudah-mudahan sadayana sing dibersihkeun hate urangnya kalau barokah ieu teh sanes sabab anu ngajadikeun kacilakaan diri di akhirat teh ieu teh akibat hate geus koswah hate geus roda ieu geus kotor hate teh nah bersihan insyaallah ku ngabersihan hate saeutik demi saeutik